datang ka cuma surbu mual aya eureun-eureunna ibadah sebab nikmat mual aya eureun-eureunna tah mah geus kajen kumaha ge di tahanan kurang moal bisa Allahu akbar eta ngeunaheun jasa salat ngeunaheun Allahu akbar geus hese nyaritakeunana geus tanpa usoli-usolinya mah tuh usoli mah temen tadi teh anu kamari caritakeun usoli par ayo Allah saksi Japar ieu lain Allah geus nyelahin jasa atahna ge geus tilok atah betul cara kiai salat jeung santrina atah santrina keur masak asak kiai teu ya ku ngeunaheun geus nyaha hiji teh munyati tan mandak eta mah disebut teh kitu naon ngaranna tunggal diulah-ulah gitu baik ngan ulah sote nyaritakeun di luar ngaji kita tetep menang urang teh nyaritakeun ka situ bahwa urang ngahiji jeung Gusti Allah teu meunang nyaritakeun gitu sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis Allah mah khaliq urang mah makhluk kecuali keur kieu urang nyaritakeun kululumpatan ka mamana ge wali mah ka situ wahdatul wujud jauh nu wujud kecuali Allah hiji kuari urang naon aya kadenge engke mah lamun urang diangkat jadi wali nu mantak Baitullah kadeuleu ge atuh bae baja eueuh ieu mah naon ge hayang neuleuh naon bae disingkapkeun kadeuleu oh ternyata reum bae buluna atuh asal geus disingkapkeun bae ge eueuh ieu mah kalangkang kos ge mah Baitullah dideketkeun dideleukeun masyaallah geus lain hiji teh geus 1 per detik ya atuh aya kene nu geus kararitu teh